Episode K170 genep nepi ka 180. Petingna sanggeus mandi, Unah ngetrokan panto kamar Firman bari ukur make anduk, terus asup sarta teu kaluar deui tepi ka isuk. Isukna duanana kaciri turun barang bari pecekel-cekel lengan ngajuk-juk ka meja makan. Dua anana geus make baju rapi siga nu rek indit-inditan, Karsidi, Isah jeung Dudung teu bisa nyumputkeun kasedihna. Tapi beda jeung Rukmini seri marah mai bari ngabageaken. Hayu ka darieu, urang dahar ngariung, ceuk Rukmini ka Firman jeung Unah. Firman diuk bari, ngaluarkeun HP-na, terus ngomong. Kuring geus janji ka Unah rek nunda modal di palapa 800 juta, ayuna kuring rek transfer 100 juta heula, sesana bulan harap. Ukur Rukmini anu kaciri bunga bari nyengir. Nu laina ukur silih reret, Rukmini langsung mikeun nomer rekening dina HP-na, harita keneh 100 juta langsung ditransferken, malah Firman oge mere 50 juta ka rekening pribadi Unah harepan sarerea. Eta kerjajan anjeun, ceuk Firman bari seri ka Unah. Unah seri bunga bari nyium pipi Firman, terus nganuhungkeun, rek teu bunga kumaha, manehna geus dibere kasenangan anu saacana acan kungsi dirasakeun jeung Ibro, sanajan umur geus kolot, Unah teu nyeang ka Firman saurang fighter anu bisa ngajieun dirina sababaraha kali KO. Pantes pamajikana loba oge da memang hebat, pasti kager roh, komo deui ayuna dibere 50 juta, kabungahna geus teu bisa digambarkeun deui. Firman oge kacirina bunga pisan. Telebar mikeun duit 50 juta, malah boga niat hayang ngawin sah Unah jadi nu kalima. Pak, kuring aya pamenta, ceuk Firman ka Karsidi. Karsidi kerung, sabab disebut bapakku Firman anu umurna sapantaran jeung dirina. Tapi Rukmini buburu ngajawab bari seri, aya kahayang naon, sok sebutkeun, ulah asa-asa. Firman ngareret heula ka Unah, terus ngomong deui. Tadi peting kuring geus ngobrol jeung Unah, sanajan umur beda jauh, tapi masalah cinta mah teu bisa kahalangan ku umur, kuring aya niat hayang ngawin Unah. Unah sabenerna mah teu bogo siga anu disebutkeun ku Firman, tapi memang geus nyanggupan daek dikawin, pikirna, eta leuwih hade daripada ukur dijieun simpenan. Rukmini atoh, lamun anjeun duaan geus ngarasa cocok, nini mah sakadar milu atoh. Tapi sebagai indung Isah ngarasa salempang ku nasib Unah. Firman, anjeun geus boga opat pamajikan, kumaha lamun pamajikan anjeun nyahoon anjeun kawin ka anak kuring, kuring teu hayang kaharepna aya riributan. Teu masalah salila Unah tetep bisa ngajaga diri di harepan batur, kuring geus ngabahas masalah eta jeung Unah, tembal Firman. Salian rek nunda modal di palapa, kuring oge rek mikeun salah sahiji usaha kuring pikeun dikelola ku Unah. Unah digigirana langsung melitkeun leungeunna kana cangkeng Firman bakatku atoh, sirahna digolerkeun dina tak-tak Firman, bisa kitu soteh pedah duanana, keur diuk, da lamun nangtung mah jangkung Firman ukur sadadaan Unah. Nenjo Unah bunga, Karsidi jeung Isah anu tadina ukur jamedut, akhirna maksakeun seri oge. Firman ngareret ka Unah, sayang, akang diondang rapatku pangurus Ikatan Pengusaha Jawa Barat, anjeun bisa marengan akang sabab akang rek ngumumkeun ka batur yen akang rek nunda saham di palapa, sahanu nyaho aya batur-batur akang anu katarik pikeun miluan nunda saham oge. Unah ngarenjak, kumaha upami nu sanes uninga akang aya hubungan sareng abdi, moalna naon kitu. Firman nyengir, di harapan batur anjeun kudu nyuput akang emang. Da memang kanyataan kitu, batur moal nyuriga, komo deui ngaran urang sarua kusumah. Unah bunga, terus ngaharewos, Kang, abdi tos teu sabar hoyong enggal-enggal ditika, supados tiasa bebas kaditu kadieu sasarengan, teu aya anu disumputkeun ka batur. Sayang, ulah hariwang, anjeun bakal jadi pamajikan akang anu terakhir jeung paling dipika cinta, akang moal boga niat kawin ka sasaha deui. Ceuk Firman. Udin acan ngadenge yen di luaran geus nyebar beja palapa bangkit deui lantaran aya dukungan di Mutiara Sagara. Udin unggal poe sibuk bulak-balik ti imah ka rumah sakit,
sabab salian kudu nungguan Mardi, kawajiban manehna di imah oge tetep kudu digawean, sedangkan Lastri, saprak narima duit 1.600.000 gestara aya di imah, komo daek nolol ka rumah sakit mah, saolah-olah ges poho kana kawajibana salaku pamajikan Mardi. Memang kaayaan Mardi ges nu kudu dipikasa lempangken, awakna jak-jak, malah tiap aya Udin, pasti duanana langsung main catur. Beja masalah cageurna para plegia Mardi geges nyebar kas saantero dunya sebagai keajaiban medis, ngaran tabib Tiandi beki kakoncara, malah jadi bahan obrolan para dokter di kabeh negara. Loba anu muji ka Indonesia, sebagai negara berkembang tapi boga ahli medis anu masih ngulik pengobatan tradisional. Loba wartawan mancanagara anu hayang bisa ngawawancara secara khusus ka tabib Tiandi, malah aya sababaraha pabrik farmasi anu nawaran kerjasama pikeun produksi massal ubarna, tapi kabeh ditolak ku Tiandi. Tiandi embung ngamanfaatkeun kaayaan jeung katenaran dirina, sabab sadar yen sabenerna Udin anu boga jasa, lain dirina. Jangjina ka Udin, Tiandi ayuna matuh di Bandung, sabab keur Tiandi cicing sarta babakti di Bandung sarua jeung mulang tarima ka Udin. Tiandi muka praktek ngagunakeun ruko anu kungsi disewaku Icih saacan pindah ka Wingstar. Di Bandung, Tiandi teu wani kawas di Jakarta deui. Di Jakarta Tiandi ukur daek ngubaran jelma-jelma beunghar sarta menta bayaran mahal. Di Bandung kabeh dibebaskeun, saha wae bisa datang uubar, sarta teu matok bayaran. Zofia ngadukung pisan kana kaputusan Tiandi, cicing di Bandung hartina kasempetan pikeun bisa panggih jeung Udin bakal leuwih gampang. Saumuran Zofia anu sapopoena ukur babantu akina ngubaran jelma, jarang boga waktu pikeun wawuh jeung lalaki, sakalina boga kasempetan, dirina langsung kapikat ku Udin, mun keur hudang anu kabayang Udin, keur sare anu kaimpikeun oge Udin, sanajan nyaho Udin geus kawin. Sarua jeung anu kapikirku awewe nu lain, Zofia ngarasa masih boga kasempetan sabab Udin geus dilalaworakeun ku mitohana, sakali waktu pasti bakal lepas. Harita sore, Udin keur ngabose sapedah ka rumah sakit bari mawa rantang satir anu esina rupa-rupa dahareun sarta sababaraha potong baju keur salin Mardi. Udin ditelepon ku Tiandi. Guru, kuring ayuna muka klinik dina tilas ruko anu kantos disewa ku Ibu Icih, upami salira peryogi bantosan ti kuring, salira tiasa ngahubungi telepon kuring iraha wae. Alus, ruko eta geus dibayar sataun ku pamajikan kuring, tapi karek dipake 3 poe, jadi lumayan tah, sataun anjeun teu kudu mayar sewa. Hatur nuhun guru, hapunten tos ngaganggu salira, teu nanaon. Sing betah di Bandung, cuk Udin bari nutup telepon. Isukna Icih geus beres mandi, terus dangdan ngamakeup beungeutna. Udin anu karek balik ti rumah sakit nenjo Icih keur dangdan bari diuk nying harapan kaca ngarandek heula. Udin merhatikeun Icih, sabab jarang kaciri Icih ngamakeup beungeutna. Nyi, biasana tara ngarias beungeut, akang asa ngimpi ningalina, aya naon? Pengurus Ikatan Pengusaha Jawa Barat ngulem abdi, iya kasempetan abdi pikeun tiasa, pendak sareng pengusaha-pengusaha sanesna kangge silaturahmi sareng ngajalin kerjasama, tembal Icih. Naha gening bisa kaondang, pan karek buka, Udin nanya panasaran. Icih nyerengeh, pan penggagasna Bima Raya, abdi diulem ku Ibu Susi, anjeuna ketuana. Udin gagaro sirah. Udin memang jarang datang ke Bima Raya jadi loba nu acan nyaho. Nyaho Wingstar anu Bima Raya oge basa rek peresmian kantor Icih, siganna Susi ngahaja ngayakeun pertemuan keur ngenalkeun usaha Icih khususna ka pengusaha-pengusaha luar Bandung. Kang, upami tos ibak, angge acuk ieu nya, akang kedah nyarengan abdi, juk Icih bari nunda setelan jas dina luhur kasur lengkep jeung dasi sarta sapatu kulit anyar. Nepi kanu dituju geus loba jelma, kawantu Udin mah tara gaul di dunia bisnis, jadi teu wawuh ka sasaha, beda deui jeung Icih anu samemehna kungsi jadi direktur palapa, loba anu ngucapkeun salam jeung ngajak ngobrol. Jadi Udin ukur cicing gigireun Icih bari rurat reret,
panon Udin entrep disapa sang lalaki kolot pendek gendut bari ngagedeng awewe jangkung letik anu kernukangan, pasangan eta sigana pengusaha nu geus kasohor, sabab keur dirariungku pengusaha laina anu keur muji-muji, terutama muji kana kagelisan awewe anu marengana. Tapi beki lila merhatikeun, Udin karek sadar yen awewe anu keur ditempo ku manehna teh Unah. Nyi, palapapan geus bangkrut, nah si Unah aya di dia, cuk Udin nanya ka Ici bari nunjuk ka Unah. Muhun Kang, emak kungsi ngawartosan, aya perusahaan anu ngamodalan palapa, janten ayuna palapa jalan deui, Unah direkturna, tembal Ici. Nunda modal di palapa, perusahaan mana anu wani nunda modal di palapa anu boga reputasi goreng sarta teu boga prospek, pasti aya niat lain, gerentes Udin. Harita kadenge saurang lalaki gigiran Udin ngomong ka pasangana. Mah, itu Firman Kusuma, Direktur Mutiara Sagara, hayu urang samperken, bari nungtun pamajikana ngadeketan riungan deket Firman jeung Unah. Nyi, naon hubungana Firman Kusuma jeung kulawarga Kusuma anjen? Masih dulur, Udin nanya ka Ici. Abdi teu uninga Kang, tembal Ici. Asa rada aneh, ningali ka akrapan dua anana siga eueuh batasan dulur, leuwih mirip salaki pamajikan, cuk Udin bari kerung. Ulah ngacoah Kang, Firman langkung seputi Mang Karsidi, piraku Mang Karsidi daek boga minantu ka aki-aki, cuk Ici. Sabab Unah jadi pasangan Firman sarta loba anu muji kana kagelisana, sifat sombongna mimiti kaciri, bengetna rada tanggah sarta dada dibusungken, manehna geus asa jadi ratu. Saperti anu dijanjikeun ka Unah, hampir katiap jelma Firman ngawawuhkeun Unah sebagai direktur anyar palapa anu dimodalan ku dirina, sarta palapa siap ngajalin kerjasama jeung saha wae. Unah sumanget pisan, sakilat kartu namana beyak dibagi-bagikeun ka tiap jelma, teu saeutik anu langsung katarik hayang bisa kerjasama jeung palapa. Anu aya dina pikiran Unah hayang buburu panggih jeung Ici sarta nembongken yen dirina oge mampu nyalamutkeun palapa tina kabangkrutan. Jadi Unah mimiti luak liuk neangan Ici anu pastina oge bakal datang. Akhirna Unah bisa nenjo Ici anu harita keur ngarendeng jeung Udin. Unah acan laksana nyekek beheng Ici, jadi boga niat hayang ngahina Ici. Unah buburu nungtun Firman, Kang, itu dulur abdi jeung salakina, hayu urang samperken. Oh eta anu dicaritakeun ku anjeun geus ngahina anjeun teh, anu salakina jelma miskin sarta pangangguran, keun ku akang urang warah, tembal Firman bari nuturkeun Unah. Kang, anjeun memang bager. Abdi percanten akang lain ngan saukur kuat dina ranjang, cuk Unah bari ngicepan centil. Masalah eta mah, anjeun ge sarua, sumanget lalaki kumaha awewena, lamun awewena ukur bisa ngajedok kawas gebok, lalaki ge moal gairah, cuk Firman seri. Nenjo Firman gede hate pikeun ngabela dirina, Unah nyekelan pagah lengan Firman bari terus lempang ngadeketan Udin jeung Ici. Ia kasempetan pikeun ngabales kanyerina. Geus paharep-harep Unah ngomong, Direktur Bima Raya memang teu boga mata. Piraku direktur perusahaan letik anu ngan ukur boga karyawan 2 urang bisa diondang datang ka dieu, ieu saha, supir anjeun, cuk Unah nanya sinis ka Ici bari ngareret ka Udin. Acan lila anjeun nyuwuh ka kuring menta di hampura, sigan na nyeri awak anjeun urut dibalangkeun ku Kang Bahar oge acan leungit, tapi ayuna anjeun geus wani ngagogok deui, cuk Udin kerung. Beungeut Unah bararem nahan kaera jeung ambek, kuring lain Unah anu kamari, kuring ayuna direktur palapa, anjeun nu kudu sujud sarta menta hampura ka kuring. Jelma anu kudu disembak ku kuring ukur kolot kuring, lian ti eta, eueuh, cuk Udin. Kamari anjeun bisa ngahina kulawarga Kusuma, ayuna moal bisa, cuk Unah hampir ngajerit, ngajadikeun kabeh jelma ngareret lalajo. Naha, saha anu diandelkeun? Udin nanya, Unah nunjuk ka Firman, anu harita keur kasima ku kagelisan Ici. Iya Direktur Mutiara Sagara, Firman Kusuma, anjeunna Mang Kuring, anak adi Aki Wawan Kusuma,
anjeunna oge anu ngabantu palapa sangkan jalan deui, jadi eueuh gunana anjeun sombong di dieu. Perusahaan icih bakal diblokir jeung dihapus ti dunia bisnis, moal aya anu daek kerjasama. Unah terus ngararet ka icih bari molotot, icih, lamun bener anjeun ngarasa hebat pedah boga, andelan Bima Raya, titah Bima Raya pikeun ngahancurkeun deui palapa ayeuna, roda muter terus, mimiti poe ieu, giliran palapa anu bakal naek ka puncak usaha, perusahaan anjeun ukur jadi rereget anu kudu dimusnahkeun. Icih seri ningali sikep Unah, teu merhatikeun ka firman anu terus melong dirina. Sanajan kuring miskin, tapi kuring bisa nangtungkeun usahaku kadaek kuring sorangan, tanpa mementa modal kaditu kadiu. Ayeuna anjeun wani nyombongkeun diri sabab dibantu modal ku batur, bari ukur neruskeun usaha anu samemehna memang geus aya. Dibalikeun kitu ku icih bari ngomong tenang eueuh kasieun, Unah beki ambek. Oke, tunggu tindakan firman anu bakal ngajieun usaha anjeun tutup deui, juk Unah. Udin tungkul ngararet ka firman, bener anjeun anu bakal jadi backing palapa, moal hanjakal. Firman anu keur tanggah melong banget icih bari muji-muji kagelisan icih dina hatena, ngarenjak ditanya ku Udin, jadi teu bisa ngajawab sabab teu fokus kana naon anu ditanyakeun ku Udin. Saacan nenjo icih, firman muji bebeakan kanan kagelisan Unah, ayeuna nenjo banget icih, lir ibarat nenjo inten dina tumpukan kesik, timbul rasa lebar geus ngaluarkeun 150 juta pikeun ngabantu palapa jeung mereka Unah, komo deui ningali sifat asli Unah anu sombong, firman teu nyangka sama sakali. Nenjo Udin hate firman panas, lain pedah dipapanas ku Unah, tapi panas sabab Udin anu beja na ukur pangangguran jeung teu nyakola tapi bisa menangkeun icih. Maneh nanya naon? Cuk firman nanya ka Udin, Udin nepak tarangna. Bu, karunya teuing, keur pendek teh ternyata torek oge. Firman kerung, kuring nyaho anjeun pernah sababaraha kali ngahina Unah, isuk pageto kudu dibereskeun jeung kuring, cuk firman. Ulah diengke-engke, bereskeun ayeuna, cuk Udin nangtang. Nenjo Udin eueuh kasieun ka dirina, firman ambek, bari nepak dada. Wah, anjeun acan nyaho saha kuring, kuring Firman Kusuma, Direktur Mutiara Sagara. Wah, anjeun oge acan nyaho saha kuring, yuh kuring Udin Subrata, mantan tukang ngaduk, juk Udin bari nepak dadana. Sanajan kuring lain urang Bandung, tapi tadi anjeun pasti nyaksian, eueuh nu wani campelak ka kuring salian ti anjeun, juk Firman. Sarua, anjeun ge tadi pasti nenjo, eueuh anu wani deket sarta wani nanya kuring sabab kuring maung, anjeun jadi naon di lembur anjeun, bayawak atawa kadal, sanajan jadi sato naon oge, anjeun kudu ngajauhan maung lamun hayang salamet, tembal Udin. Firman kaget nenjo panon Udin nu molotot, sarta wani ngucapkeun kalimah anu nyingsiunan dirina. Firman sateker kebek nyoba nahan amarahna nu geus naek kana tungtung sirah. Unah bener, anjeun gede omong jeung tukang bohong, tembongken sihung anjeun lamun bener maung, mong lain ukur bisa ngagaur, di mata kuring anjeun ukur keyep apu. Sanggeus ngomong ka Udin, Firman nyarita ka icih bari gumasep. Icih, saumur hirup karek ayeuna kuring panggih jeung awewe anu kalintang gelisna, daripada anjeun mimilu ka lalaki model kieu, leuwih hade tuturken kuring, anjeun bakal panggih jeung kasenangan lahir batin, cukup cicing di imah teu perlu digawe, cuk Firman bari ngareret ka Unah. Contona Unah, kuring geus mere 50 juta, ker anjeun 100 juta dibayar ayeuna keneh asal tinggalkeun lalaki ieu. Unah anu ngadenge langsung kerung, teu nyangka Firman bakal ngarayu icih harepen manehna jeung harepen Udin. Dasar buaya, teu gablek ka era, cuk icih bari nampiling Firman. Tapi Firman teu ambek, Firman malah nyerengeh, kuring resep ucing bikan anu galak, biasana bakal leuwih galak di tempat sare, kuring sanggup ngajieun anjeun jadi lindek, anjeun bakal nguang ngeong bari ngalendean sanggeus dilindeken ku kuring. Parat ngomong, perep Udin geus ngahantem pipina, cukang irungna remuk, getih ngucur tina liang irung,
huntuna oge punglak dua sarta biwirna langsung jeding. Jelma anu lalajo sarerea kaget, saurang pamuda wani nonjok banget bos Mutiara Sagara, tapi eueuh nu wani ngabela, sabab sarerea oge nyaho jeung ngadenge, Firman anu ngamimitian ngajieun kaributan. Harita Firman geus ngadaya gedak ngagubrak nangkarak sirahna tidagor kana ubin. Bangsat, sia wani nengel aing, ceuk Firman bari useyan hayang hudang, kawantu awakna lintuh jadi teu bisa ngorejat sakaligus, leungeunna rumpa-rampa ka gigir neangan pamuntangan. Lain saukur nonjok, kuring rek ngajauhkeun anjeun ti awewe, ceuk Udin nyamperkeun bari nincak tarang baga Firman. Firman pias, sabab disangkana Udin bakal ngajejekkan bontengna nepi ka ancur. Ampun, ulah dijejek, lamun anjeun butuh duit, sabaraha sebutkeun. Naha karek sageprakan geus ngomong ampun, ongko jago, ceuk Udin. Firman wani ngahina lantaran teu nyangka Udin bakal bener-bener wani nonjok, dirina lain ahli silat, ukur bisa ngandelkeun harta jeung kakawasaan, disangkana Udin bakal serap ku pamor dirina. Kuring ngaku salah, kuring anu ngamimitian, hampura, ceuk Firman ngalengis. Anu kapikirku Firman kumaha carana bisa lepas ti Udin sarta bisa indit ti tempat eta, terus mayar jelma pikeun maehan Udin. Udin kawas ucing anu keur nincak cak-cak, oke, ku kuring di hampura, anjeun memang acan pantes paeh dina lengan kuring, tapi anjeun kudu menta hampura ka Ici anu geus dihinaku anjeun biu, letakan sapatunaku letah anjeun. Firman teu bisa narima parentah ti Udin, piraku saurang direktur Mutiara Sagara kudu daek ngaletakan sapatu awewe bari dilalajoanan ku jelma loba. Harga dirina pasti langsung rungkat, tapi suku Udin masih nincak tarang bagana, sakali dijejeken, bonteng na pasti aduy. Firman teu nyaho, sanajan ukur nincak, tapi sabenerna ayat tanaga laina anu keur disalurkeun ku Udin, persis kawas anu geus dibikeun ka dudung. Udin keur ngalengitkeun kalalakian Firman, sabab teu lila ka ciri calana Firman mulai jemblong, terus Ci Ompol mulai masahan ubin tanpa karasaku Firman yen dirina keur ngompol. Firman ukur ngarasakeun tiis sabab calanana baseuh padahal eueuh nu nyicikeun cai, teu nyaho lamun klepna sorangan geus dol. Udin buburu ngangkat sukuna pura-pura geleh, bagong teh, kolot-kolot ngompol, meni pengar kieu, nyaho teh sapatu ieu anyar keneh karek dipangmelikeun ku pamajikan, ayuna kalah diompolan ku maneh. Nyaho anu baseuh teh Ci Ompolna sorangan, Firman langsung ceri ngagengeik, ngarasa hanjakal kaluar ti imah bari teu mawa pengawal jeung asistenna, lamun mawa pengawal, moal mungkin Udin wani ngawiwirang dirina. Buburu Firman nangkuban terus ngorondang sarta ngaletakan sapatu Icih. Kabeh jelma bengong nenjo Firman anu geus ngompolan maneh, ayuna keur ngalamotan sapatu batur. Nenjo Firman ngaletakan sapatu Ici una ambek, Mang Firman, engges, ulah ngawiwirang diri sorangan harapan batur. Tapi ku Firman teu dipalire, sanggeus ngaletakan sapatu Icih kenca katuhu, Firman tanggah ka Udin. Ayuna lepaskeun kuring, kuring rek indit, ceuk Firman ngalengis. Udin seri, menta hampura heula ka pamajikan kuring, terus indit, ceuk Udin. Buburu Firman ngomong, Icih, hampura kuring, kuring moal wani deui ngaganggu anjeun, ceuk Firman. Tapi kuring oge menta hampura, ceuk Udin, sanajan bonteng anjeun teu dijejek nepi ka lenyet. Hasiatna geus lengit jeung lila-lila bakal aduy buyatak terus bakal ragrak tina tempatna. Firman teu ngartikana maksud omongan Udin, naon maksud anjeun. Udin gogodek, dangukeun sing bener ngarang leuwih jelas, kuring geus mupus bonteng anjeun, tah karasa teu, ceuk Udin bari noelan bonteng Firman anu masih nonggeng ku tungtung sapatuna. Firman ngagebek, sabab eueuh nu karasa nanaon. Buburu Firman diuk bari ngaranggem bontenga, tapi sidik karasa bontenga aya keneh, ngan kunaon siga nu paeh rasa, bakatku panasaran leungeunna dikodokeun kana jero calanana anu baseuh, bontenga diciuwitan, tapi anggar teu karasa nanaon. Akhirna bonteng ditarik satarikna, anggar eueuh nu karasa,
Firman ngagoak cerik bari negelan bonteng na sorangan diperekpek, tapi lengena buburu ditahan ku Unah. Firman akhirna eren, terus nanya, Din, kuring bisa indit. Nanya ka saha, Udin malik nanya, nya ka anjen, cuk Firman. Jadi geus nyaho saha kuring, Udin nanya, Firman ungguk. Nyaho, anjen Udin, mantan kuli ngaduk, tembal Firman. Lain koplok, cuk Udin. Firman ngahuleng, buru sebutkan saha kuring, anu cuk mane ukur bisa ngagaur, Udin nanya deui. Anjen, maung, cuk Firman, tah eta karek bener, masih wani deket jeung maung, Udin nanya. Moal wani, kuring rek indit, cuk Firman, lamun kitu, mantok sing jauh, Udin nyorowok. Firman ugal-ugil hayang nangtung, sabab gendut Firman kapaksa muntangan kana rok Unah anu keur nangtung gigirena, atuh harita keneh rok Unah morosot nepi kana bitis. Firman langsung lumpat keluar, bari ninggalkeun tapak ciompol anu terus ucerat akret dina ubin. Sedengkeun Unah ngadudut heula erokna bari luak liek era, sabab keur ditarenjokeun ku jelma loba. Udin ngabalieur, bari nahan seri. Kitu deui Icih. Akhirna Unah ngalesotkeun selopnya terus dijingjing bari ngiciprit lumpat nuturkeun Firman bari disurakan ku sarerea. Ngadangu anu saleserian ti tukangen Unah asa keur dibeberik ku ratusan anjing galak anu geus asa sagep-gepen ngegel bujurna. Icih ngareret ka Udin, Kang, mutiara sagara perusahaan ageng, akang keda hati-hati. Kawajiban akang pikeun ngalengitkeun jelma-jelma sombong ti Bandung. Ulah poho, akang mau nyi, Bandung leuweung akang. Saha anu wani ngotoran Bandung, kudu adu harapan jeung akang, tembal Udin. Abdi terang margi disapengkeun akang ser jalmi-jalmi kiat anu siap ngabela. Kumaha upami jalmi-jalmi kiat eta tos ningalkeun akang, naon anu jadi andelan akang? Icih nanya. Udin nyekelan tak-tak Icih terus ngomong bari seri. Anjen menang ragu ka batur, tapi ulah ngaragukeun salaki sorangan. Icih ungguk. Bangga nenjo panon Udin nu eueuh kasieun, hatena beki tenang, Icih bisa nenjo aya parobahan gede dina diri Udin, wibawana beki kaciri, anu saacana cicingan, lemah sarta loba ngelehan, ayuna geus jadi lalaki leber wawanen anu siap ngalindungi diri jeung kulawargana. Harita di luar kadenge sora Firman keur kokorowokan, dibarengan ku genep pangawalna sarta saurang asisten. Firman nyebut-nyebut ngaran Udin sarta nangtang gelut, Firman geus diwiwirang ku Udin, saumur-umur kakara ayuna harga dirina dileyek ku budak satepak harepen jelma loba bari di Bandung. Ngadangu ngarana digerowan, Udin kaluar dituturken ku Icih jeung sababaraha jelma anu hayang nenjo, di luar Udin ngarandek nenjo geus aya 8 jelma. Saha anu bisa mengkoran suku budak eta? 10 juta hadiahna, cuk Firman bari nunjuk ka Udin. Genep pengawal langsung ningker Udin anu keur ngalengkah maju kanu lega, Icih jeung nu laina buburu mundur. Genep pengawal hayang pahula heula mengkoran suku Udin sangkan menang hadiah 10 juta ti dunungana. Serang, cuk saurang pengawal merek komando, ngadangu parentah nyerang. Genep pengawal Firman anu geus ningker maju bareng bari ngahembatkeun perepna sesewang-sewangan. Sameter deui kana awak Udin, Udin luncat ka luhur bari butbet ngajejekeun sukuna kana dada genep pengawal pating derek-dek, sapada harita genep pengawal ngaracleng bari nyarekelan dadana, sabab tulang igana pararotong, kabe ukur kabagean sajejek ewang tapi menang akibat anu sarua, dada sesek teu bisa ngarenghap jeung utah getih. Biwir kabeh pengawal ngabulaeh barem kawas anu keur nyisik. Jelma naon anjen, bisa ngarobokeun genep pengawal kuring bari acan Noel acan kana awak anjen, cuk Firman kaget. Kuring geus ngomong ka anjen, ulah aya nu coba-coba ngadeketan maung, komo bari nyerang, eta akibatna, tembal Udin. Sombong, cuk Firman, sombong diharepen jelma sombong eueuh bedana. Aya waktu kuring kudu handap asor, aya waktu kuring kudu sombong, tembal Udin. Udin anu geus ngabogaan salapan ilmu karuhun, nyimpen aura gede dina awakna anu teu bisa dituong ku batur. Kakuatan ieu lain tanaga dalam anu bisa dilatih,
tapi memang kekuatan gede anu geus nyayang ngahiji jeung awakna. Tina genep pengawal, 3 urang langsung ngusek teu sadar, 3 urang deui netep ka Udin gimir kacida. Udin nyamperkeun ka pengawal anu tadi mere parentah. Anjeun pamimpina, Udin nanya bari ngajejekeun sukuna, kana suku pengawal, kadangu sora ngabeletok, tulang sukuna potong, si pengawal ngagorowok nahan nyeri. Kaharep napikirkeun heula akibatna saacan marentahkeun batur nyerang, komo baringan ukur dibebenjokeun ku hadiah 10 juta, dibagi genepan saurang ukur kabagean 1 juta leuwih, memang na cukup keur ngubaran tulang potong aranjeun. Ningali suku baturna dipotongkeun ku Udin kawas anu keur nincak pangpung garing, 2 pengawal undur-unduran sieun, 2 nana ceri bari menta ampun. Aranjeun digawe di jelema anu teu boga otak, aranjeun teu bisa ngabedakeun parentah bener jeung salah, tadi kabeh boga niat mengkoran suku kuring, lamun kuring teu ngalawan, suku kuring anu bakal pengkor, supaya kaharapa anjeun teu bisa mengkoran deui batur. Aranjeun kudu pengkor leuwih ti heula, ceuk Udin bari ngaleyekan suku nu 5an bari teka tembong ngaluarkeun tanaga. Jelas kadangu ku sarerea suku pengawal pating beletok potong. Nu lalajo pating birigidik, mangwatirkeun sakaligus sieun, tapi eueuh nu wani nyalahkeun Udin, sabab tindakan Udin bener sanajan katenjona samena-mena. Nyeri suku di pengkoran pan, tah batur oge sarua lamun di pengkoran ku sia, bakal nyeri kawas kitu, ceuk Udin ka 3 pengawal anu masih sadar. Firman jeung asistena ukur murungkut sieun, Firman teu nyangka Udin bakal telenges sarta teu boga rasa kamanusaan, tapi lamun Udin teu ngalawan, saha anu sabenerna telenges jeung nu teu boga rasa kamanusaan. Firman geus malik rek lumpat, tapi puluhan preman geus ngabedegang ngahalangan. Rek lumpat ka mana, ceuk Kang Bahar anu harita geus ngabedega pangharepna. Saha anjeun, ceuk Firman ka Kang Bahar. Kang Bahar ngajawab ku ngepretkeun leungeunna kana pipi Firman, Firman ngabangkieng kagigir. Kuring Direktur Mutiara Sagara, ulah macem-macem, ceuk Firman bari muringis ngusapan pipina nu peres. Kang Bahar ngepret deui pipi Firman nu sabelah deui. Masih rek agul ku jabatan Direktur Mutiara Sagara, maneh nyaho saha juragan anu geus disinggung ku anjeun. Tapi Udin buburu ngicepan ka Kang Bahar, sangkan teu muka jati dirina, Kang Bahar surti. Ukur salah faham, kuring jeung Pa Udin ukur salah faham, kuring moal ngaganggu deui, ceuk Firman bari rek ngaleos. Montong waka indit, ceuk Kang Bahar bari nyekelan tak-tak Firman. Anjeun geus menta izin indit ka Pa Udin, Firman langsung malik ka Udin, bari ngalengis pikawatiran. Pa Udin, hampura kuring salah faham, kuring rek indit. Ti tadi ge pan geus menang indit, tapi kunaon maneh datang deui, jik indit, bawa pengawal-pengawal maneh, ulah ngotoran tempat ieu, tembal Udin. Firman buburu asup ka jero Rolls Royce terus diuk gigireun, unah anu tita tadi nyempot dina jero mobil. Asistenna sibuk bulak-balik ngasupkeun genep pengawal dibantuan ku preman-preman anu maturan Kang Bahar, genep pengawal dialung-alungkeun ka jero Rolls Royce. Saterusna 2 Rolls Royce indit rusuh ninggalkeun tempat eta, nyambung.